Kos gitulah kehidupan teh. Ketika orang geus embung jelema datang. Urang lamun embung kana dunia, dunia datang. Urang hayang kana dunia, dunia lumpat. Tanu matak embungkeun kana dunia, dunia datang. Ah cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu-semu atuh dunia ge kabur deui. Kos gitulah. Masya Allah. Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Ieu menceritakeun ahlul bait, keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir. Ieu kamari Sayyidah Sakinah entos ukhtul Imam Husain, Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu. Kitu kene nu asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali, Sayyidah Ummu Kulthum, Fatimah di daritu aya di Mesir, Sayyidah Ruqayyah sami di ditu. Ye tina sawarena anu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah bintu Ja'far Shadiq aya di Mesir. Aya Siti Sakinah, aya Sayyidah Aisyah. Etalah nu aya di Mesir. Kami waktu ke Mesir kitu ziarah. Oh, robe di Mesir. Masya Allah. Anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan, tahun sekian bakal aya penyerangan. Geus kadeuleu ku manehanana. Ketika manehanana erek ngarawudu, embung kaluar ti imah, embung neuleuh manusia. Penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah. Satu ketika batal, embung kaluar nya. Minta ka Gusti Allah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Ketingkeun tanah di jero imah diketingkeun tanah tek kaluar cai wudu lah yana di dieu. Setelah wudu kemudian ditepak deui kunya sanggeus ditepak tetep aya muncar cai minta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai dibere ilham moal eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cek Allah ka anjeun kajenkeun ieu rahmat. Ayalah sumur Siti Aisyah. Masya Allah. Karomah. Di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang. Bintang 1, bintang 2. Saya kertek pasti ke-7 ya. Tuh kan. Eta penghargaan dunia seperti eta. Naik jabatan, pangkat, balok 1, balok 2, balok 3. Mun ditanya Haji Pendek, aing anggeus teh balok datang ka sabaraha? 9. Teu nyahonya nama balok datang ka sabaraha beakna, bintang datang ka santet. Nanyakeun tilok nyaon teu. Eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh. Teu nyahonya nama datang ka sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho. Bintang sabaraha teh nyaho. Geus bae nya, itu mah kapanggih, mak, aya bentangan cenah di dieu. Bintang 1 apa bintang 2? Nyahonya sebenarnya sakara. Lu jelas mah aya bintangan bae. Ya. Payah. Putari buka polisi cenah, aya balokan di dieu. Sabaraha balokna? Emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh? 1, 2, 3 apa 8? Emang datang ka 8? Pugu nyaon teh sih. Ya. Geus kajian bagus eta geus kitu. Ari sorga mah geus teu kudu nyawa kos kitu. Geus teu kudu geus pokona geus. Bodoh teh terus-terusan. Kos santri. Santri emang nyawa ka pangkat atuh teu. Nu mah ulah waka disalahkeun santri mah. Lamun misalna santri ditanya ieu di dieu,
Ayah gubernur datang ke dia pakai pakaian biasa. Pentingnya santri eta bupati apa gubernur pan baju akur bae. Nanya misal ke Mas Santri, Mas Santri, ya saya mau kencing di mana tempat kencing? Tuh. Mal sopan santri, mas sebab teu nyaho. Bawa eta gubernur itu teh. Sono. Ada airnya, lihat aja sendiri. Tenang. Jadi mau bodoh teh tenang. Nges. Jenderal misalnya jenderal. Mas ya, saya mau sholat mau wudu dulu di tempat tuh. Airnya ada, coba aja puterin. Kalau ada, kalau kagak bocak jenderal poharam. Itu jauh aja dah. Ulawa kamarah eta jenderal ka santri. Ulawa kamarah eta gubernur ka santri. Nanya teu sopan ngajawabna. Tuh, cari aja sendiri. Tuh, cari. Sebabnya nanti jauhin pangkatnya. Lamun eta gubernur jeung jenderal marah, seret itu anak. Kenapa? Tidak sopan. Masuk undang-undang tidak sopan. Emang ada sopan. Penghinaan. Masuk ke pasal penghinaan. Menghina dia. Dia tahu saya jenderal kali. Begitu dia Mas Santri, ya, mohon maaf ieu dek dirantai. Emang kunaon? Karena mana ditanya teu sopan kali. Emang eta saha? Eta jenderal. Emang jenderal. Ya, emang gitu. Aing mah teh jaho, sugan teh hansip ya kitu teh. Itu jaho aing mah sugan teh lain jenderal teh jahoeun. Geus ketika teu jaho ulah kaget. Gubernur ge anak enggak sopan itu. Tanya interogasi ke orang. Emang sia teu sopan? Kasa ka itu. Ya tukul mah sakikieuna bae. Emang nanya tempat kieu dibaca boleh itu cai na coba aja cari sendiri. Jadi begitu emang sia teh jauh eta saha? Saya tah. Eta gubernur. Oh gubernur. Itu teh jauh. Supaya lama atuh lah urang lembur bae RT naon gitu. Eta deuleu ku sia tadi dieuna teh abang baluhan di dieu na. Henteu kula teh deuleu-deuleu teh tah. Jadi nu teu jaho mah kudu dimaklum. Nu mantak mun kadatangan kiai teu jauheun pangkat kiai padahal wali. Nah, teu meunang kieu teu sopan sia ka wali. Teu meunang kos kitu. Teu ke kiai harus sopan sama kiai. Nih, kiai ini. Ya, harus sopan. Antak Habib kadeuleu pangkatna handap. Ente jangan begitu sama Habib. Sembarangan aja. Begini juga turun Nabi. Dari mana kamu dapat agama? Dari Nabi. Nabi itu tetesannya nih sama saya. Hormati dong saya. Gue jelema teh jauheun ngan Habib. Atuh kasih tahu dulu. Saya Habib. Turunan Kangjeng Rasul. Paling cak anu ditanya teh, kok Habib sih enggak pakai peci sih? Kan Nabi nyuruh pakai peci. Jangan banyak ngomong loh. Ini mah urusan gua, tapi yang penting gua Habib nih. Jadi kuari besok inget ka dongeng abah kula teh. Ayah Habib marah lantaran teu dihormat. Marahnya na. Ayah jelema hideung, masyaallah dihormat. Sasalaman dicium dibulak-balik ke mana diiring-iring. Kepentingan anak. Nah, nu Habib teh marah. Woi, saudara-saudara. Ini salah. Orang hitam yang hina kenapa dia hormat-hormat? Dia bukan keturunan Habib, ajam dia. Kalau saya nih turunan Habib, kenapa enggak dihormat? Salah kamu sekalian. Marah eta Habib. Jol kiai anu klarifikasi. Saudara-saudara, semuanya tidak salah. Ini Habib tidak dihormat, enggak salah. Ini ajam orang hina tapi dihormat, enggak salah. Sebab penglihatan masyarakat Habib karena tidak mengikuti kakeknya, tidak memakai syariat, dianggap bukan Habib. Ini orang ajam karena make petuah-petuah kakeknya yakni Kangjeng Nabi, walaupun dia orang ajam dianggap Habib, enggak ada yang salah. Nah kan nasihat ngeunang, oh cak Habib hujanya. Masya Allah. Itu dianggap Habib teh ya kulantaran teu make aturan syariat Kangjeng. Ari ieu nu lain Habib dianggap Habib lantaran make syariat. Atuh urang ge kuari lamun nuturkeun Kangjeng Nabi dianggap Habib. Ngan ulah kieu doang, nih Habib. Habib gadungan. Atuh. Jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kangjeng Nabi. Nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kangjeng Nabi. Oh nu salah.
Nah kelantaran Habib karti kunyana langsung memperbaiki dirinya nak. Memperbaiki diri itu datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri itu mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mas sadar dah sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikan manusia tetesan Kangjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah Nabi. Syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah serendah-rendahna. Timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib. Sanajana Habib ya. Enggak. Mantap. Ieu mau encana naon? Habib. Aya maksud lain kecuali Habibna memperkenalkan teh maksudnya bagus. Ana Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Ana Pendi bin Al-Jahandami. Wah, teu beres ta pokok situ. Iya. Akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, masya Allah berbalik kuari jelema nu tadi mencemooh Habib kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu dipakai karesep teh sana enggak kamari mah keur hayang henteu ketika jana geus embung jelema kabeh kanyana nyana geus embung kos kitulah kahirupan teh ketika urang geus embung jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu atau dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kangjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kangjeng Nabi nu aya di Mesir di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah kan bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak si Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasirah. Aya mudarahan masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Rame zarahna dagang lomba. Wahara berkaromah. Eta Siti Aisyah anu geus narurut ketika harnawan bae nu dipake ka hayang kuyana ucapanna sakecapnya waliyatullah insyaallah wa kadzalika kitu keneh mimman alimnahu dakhala misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbuna Khariyat Matriyah sirahna wungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir. Awakna buyak cacang-cacang. Sirahna dibawa ke Mesir. Syuhada bin jumlatil syuhada. Teu kaget para habaib mah ketika perang Paeh dicincang teh geus biasa ti luhurna kitu Said Husain teh huluna dipatah. Geus tararane sebab ti ditura kos ka itu batak gagah para habaib. Teu sieun Paeh mengembangkan agama di urang teh baheula para habaib nu mantak lain lalawar turunan Kangjeng Nabi gagah datang ka kuari Habib Lutfi leles gagah Imam Habib Rizik ku kasu gagah daerah Habib Buhdor gagah garaga Habib Rizik lain lalagan gagah na pahara jasa Habib Buhdor eta kan sabala cicing tadi di Habib Buhdor di dia cicingnya satu ketika nyana kan ngayakeun pengajian sababaraha lembur di samping dakwah nyana balik penting mantes ceramah kemudian teu kuat jasa ieu teu kuat matana teu kuat tunduh jasa nyana kan nyupiran sorangan
Masya Allah minta ke Allah, ya Allah ya Rabbi, saya ini udah nggak kuat tapi saya pengen sampai ke rumah sekian nanti ya. Karena di rumah banyak pekerjaan ibadah kepadamu ya Allah. RPS dilepaskan mobil datang seorang. Itu apa motor ngantu menang di beja-beja bayar itu. Jangan. Lumpang seorang. Ente coba ngajajah. Hayangnya coba. Jadi pendi misalnya. Aduh, nurutan Habib motor, hadiahan Habib motor. Ya Allah ya Rabbi. Abi ngantuk ya, tapi hayang geura dagang kan ka ieu mah. Lamun isuk-isuk teh datang kan ieu dagangan harus dilepaskan bayar. Zat, isukna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Udah seturut-turutna. Eta lain lalagaan Habib motor. Masya Allah, geus boga Habib Tohan nu baheula. Bisa kejar-kejaran jeung polisi. Kita eta mah dieu gua jadi catatan bae. Kak Abah teh saya mau ke sono ke mana ke Habib itu tuh non Abbas. Saya ada anak santri nggak yang itu yang apa namanya nganterin saya. Ada kebenaran Abah anak boga motor, budak santri teu boga SIM. Gitu antarkeun dia tuh. Diantarkeun. Cet, pun di baheula mah tah di tanjakan Cimonet teh tanjak belah dituna belah katuhna eta pom di dinya teh. Begitu di memehna asal memeh nanjak eta. Nanjak we aya ta polisi di dinya baheula. Set, trit. Polisi. Cek Habib tah terus beres. Polisi kan. Make motor BM. Ieu teh non ngaran-ngaran gede teh. Bentley. Ieu mah jeung nu bodoh teh kos karan ieu. Motor anu gede. Harley. Oh, saya makan kos gitu begitu ya. Duduk. Cak santri teh bagaimana terus. Eta jana ngudag teh daekeun ngudag coba ngami. Tuh ngawal kos ngawal ajupan ieu bensin Bib enggak ada bensin. Udah bensin dulu cenah teh. Nggak bensin heula kan di belah katuh tadi set bensin. Eta kunaon atuh lain ditangkap. Ditolol teh polisi ayo. Model kan. Terus beres, bayar. Berangkat. Polisi ngudag deui atuh naonan. Habib tuh. Datanglah ke Habib Abbas. Polisi balik. Kekuatan polisi. Kekuatan balik. Barang datang Habib Abbas. Dah, pulang sono. Saya udah datang sini buka sepelukan dengan Habib Abbas. Bib, saya pulang ntar gimana itu? Wah, udah sono. Bib, ini kalau pulang itu polisi masih ada. Wah, udah. Pulang sono udah. Selamat dah. Santri ge bae aing geus kuku bahagia ini pasti ditangkap. Nah, terus SIM teh boga apaan? Kunaon atuh eta polisi teu neuleueun ka nyana. Nu sejen mah trit. Nyana geus dipasrahkeun motor ya jan. Maksudna dipasrahkeun ge lain nu nyana ieu nu kiai. Sabolo kiai geus ka dituna mah eta deui budak. Teu tanggung jawab da budak. Lah gimana? Nyana lalaunan tadi polisi teh maksudna sampai ditangkep. Narasan. Culek. Diteruskeun ke polisi. Terus nyana inget ke Habib Abbas terus Habib Toha terus eta polisi gitu deh polisi terus datang ka dieu nyana kieu bae aduh eta si lalakon kunaon kos gitu polisi teh nurutan Habib Toha terus kurang lamun nyaritakeun para habaib anu geus deukeut ka Allah pohara nyana mah asal geus deukeut pohara dibere karomah teh tah lamun polisi dibere bintang eta penghargaan wali dibere penghargaan karomah ngan teu meunang dihayang-hayang karomah teu meunang dipermainkeun nu mantak kadugalan teu bisa pake perang teu bisa telu teu bisa pake perang teu bisa tah jang atraksi doang sulap teu bisa pake perang sulap dikieu-kieu jadi manuk. Eta tadi sapu tangan kok jadi manuk sih? Manuk dikeke jadi sapu tangan deui. Ya Allah.
tah ku ada sapu tangan di kitu set jadi duit artinya namun bisa nyeun duit pemerintahna atuh sapu tangan bae hanya meuli nu loba gitu-gitu tapi kunaon henteu berarti kan teu bisa pakai perang. Nah, teluh teu bisa pakai perang, sulap teu bisa pakai perang, ini bisa pakai perang. Ini adalah karomah. Ketika geus terpepet darurat militer. Cek militer teman, darurat karak. Ya Allah. Wow, dibere langsung. Kos gitulah eta keur carita darurat Habib Toha aya ngapanggih jeung Habib Abbas. Eta kos gitu. Atuh eta polisi mah bisa katahan gitu sanu nahan sih. Nu lucu nama eta keur meuli bensin. Nya naos kumaha nu kenceng teh. Atuh pan neulekeun jelema eta si polisi stres teh naon. Lailah ahli-ahli bait teu aneh. Perang diharapnya nama nu kuari perang di Baghdad, nu kuari di Suriah. Eta adalah keturunan-keturunan zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan agama di urang zuriat Kangjeng mantap kukula mah dicatat bae ketika Ahok kakarak naik jadi gubernur catatan di jero hate kula nu mantak nyeri kula ieu kanyana emang naon tah ketika manehanana debat tegas ketegasannya nah dilawankan ku Habib Rizik cek ada teh atuh nah banget itu Habib Rizik Habib kalau nggak betah pulang ke Arab nyeri tah kula ulah adalah Habib Rizikna para aulia Allah ngembangkeun agama ti Arab ana minal Arab cak Kanjeng Nabi sia ngusir-ngusir katulah sih bener bae ye ulah sembarangan nah iyalah keturunan Kanjeng Nabi wa kadzalika mimman alimna dakhala min suami ahli bait ye rasul Imam Ibrahim sirahna hungkul wa mimman allahu bina wallahu a'lam. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisi syaitaniyah وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خلقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون لقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء Al-Hadis langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in
al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib. Wabil khusus ka Habib anu ti luar negeri, Habib Zain bin Yahya al-Yamani nu ayeuna parantos aya di tengah-tengah urang. Insyaallah sakedap deui di belah kaler bakal muncul ka dieu ayeuna nuju istirahat. Oge Habib Abdurrahman Al-Hirid teka kantun Habib oomean kula Habib anu rupana teu siga manusia hadir di tengah-tengah urang mirip jin. Aparatur pemerintah wabil khusus ke kepala wilayah DT2 Kabupaten Tangerang, Bupati anu anyar ialah Muhammad Zaki Iskandar, termasuk Bapak Kiai Haji Turmuzi anu parantos istiqomah macakeun silsilah ditunjuk ku almarhum anu kukula harita dicarekan waktunya nandek mundur daripada mundur macam manakib maning eureun jadi depag mah jurusan neraka, manakib mah jurusan akhirat. Nu jelas mah sing hade. Kemudian para qori nu alhamdulillahirabbil alamin tadi kurang parantos dikupingkeun salah sahijina anu kusim kuring dimulyakeun. Seluruh panitia anu sakil luar biasana sebulan penataan dalam rangka haul Tuan Syekh begitu antusias anu ku simkuring dimulyakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anu biasa orang hadir setiap minggu di majelis ta'lim, tapi dina minggu ieu berubah wajah. Orang pindah tempat di masjid anu setengah anggeus. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui saketik bahwa masjid ieu dibangun selama 8 ke 9 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, eueuh dana ti pamarentah sebab sieun besi teu ditarima. Lain teu rek mere sebab mungkin dibere disoekeun ku kula. Atawa pake meuli Innova. Nu mantak Bupati Zaki tentrem di dieu tiis yakin ieu masjid atuh pasti sebab teu nyumbang pan. Maksudna lain teu endek ngan ulah nu mentak di bejaan lain di masjid ieu bae di masjid mana bae ulah supaya zikirna mantep. Lamun katempelan duit pamarentah tunduh zikir ieu mah bupati urang buringas kadeleuna nyaho manggih jahe nyaho naon. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring di dieu hanya kawasiatan ku almarhum titah neruskeun lalakon ala kadar thariqah, tapi lain berarti ahli thariqah, hanya ngajelaskeun bahwa di dunia aya thariqah jeung ulah sambarangan asup thariqah, ulah sambarangan ngaku thariqah. Di antarana ialah aya silsilah nu setiap hal disampaikan almarhum Abah Simkuring kenging wasiat ti guruna ialah Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo.
Kiai Arsyad kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan nampi wasiat ti guruna Kiai Husein Carita. Kiai Husein Carita nampi wasiat ti guruna Kiai Asnawi Caringit. Kiai Asnawi kenging ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging ti Kiai Ahmad Khotib Syambas. Kiai Ahmad Khotib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin. Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul. Gitu Syekh Utsman, Abdul Karim, kemudian kenging ti Syekh Abu Bakar, kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin kenging ti Syekh Zainuddin, Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum. Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak kenging ti guruna yane Syekh Abdul Hasan Al-Hakari. Abdul Hasan Al-Hakari kenging ti guruna Syekh Abdul Farad At-Turtusi. Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Kiai Abdul Wahid At-Tamimi. Kiai Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Siri Sikti. Syekh Siri Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurhi. Syekh Marufil Qurhi kenging ti Syekh Musa Abul Hasan Musa Ali Ridho. Anjeunna kenging ti Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi urang kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat datang. Nyana teu pahameun mun selamat datang. Marhaban bikudubik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata berputarnya waktu ti detik kana menit kana jam ka poe ka bulan ka tahun teu karasa. Lamun ku urang ditafakuran di muhasabah tahun kamari haul panggih deui jeung ayeuna masih di lubuk mata. Satahun eta ternyata lamun ku urang dihitung 365 poe. Lamun dijamkeun kali 24 bakal nongol 8.760 jam. Lamun Habib Rozak umurna geus 70 tahun kali eta tereh modal. Lamun kurang ditafakuran umur eta sebagai modal. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri demi waktu. Allah ngajelaskeun waktu sebab eta adalah merupakan modal. Nu mantap kadituna innal insana lafi khusr. Sanyana manusia yakin lolobana rugi. Ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi.
Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab cek Kangjeng Nabi annasun niyamun, manusia orang keur sarare kabeh ge. Ke fa iza matu intabahu, lamun geus sakarat kakara. Oh jaheuh aya alam kubur teh. Kitur mudi ku ari keur ngimpi jadi mui. Zaki bupati orang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teka rasa eta impian-impian eta teke ketika Israel datang. Oh, horeng ayah hirup di alam nu itu. Alam anu tatadina urang baheula di alam alastu. Ketika Allah nyarita ka roh, wahai arwah alastu birabbikum. Qalu bala. Lain tah maneh teh ngadenge wahai arwah kaula teh ieu pangeran anjeun. Bala cek arwah sumuh. Roh teh murni suci. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ngan aya wadah awak jasad. Di jero awak bakal dibere nafsu. Kade maneh teh cek Gusti Allah geus percaya bahwa pangeran teh kaula diasupkeun hiji-hiji ka jasad masing-masing bari diberean nafsu. Cek Gusti Allah lamun maneh balik ke alam nu itu bersih deui tanpa terkontaminasi ku nafsu bakal disadiakeun sorga. Tapi lamun maneh kababawa ku nafsu, kajaring ku nafsu, kabelit ku nafsu bakal disadiakeun tepira jahanam. Lumayan. Mangga cek arwah teh abdi bade nurut ka Gusti, bade rapih we abdi mah. Mangga diturunkeun plek roh ka Ibu Atut atasan Pazaki ngelembar. Roh diasupkeun ka Wawan teu kuat teu. Roh diasupkeun ka Habib Rozak kawin malulu. Roh diasupkeun ka Kiai takabur malulu. Hampir eueun nu salambat ieu. Begitu endek asup ka liang kubur teh kabeh kabawa ku nafsu. Ialah annasun niyamun, manusia teh molor ternyata. Ke di mana maut kakarak hudang. Ku ayeuna sakitu cak Kangjeng Nabi tuturkeun kaula memeh maut hudang heula. Mata kaula mah bisa perem tapi hate kaula mah henteu. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Mata mah perem tapi hate mah bentak. Urang mah mata bentak hate molor. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang dina poe ieu mieling kana hiji waliullah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Aras rek naik solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng, kemudian sampean Kangjeng teh ditaekeun kana pundakna. Cek Kangjeng Nabi mana anta? Saha anjeun? Cek Tuan Syekh kaula teh cucu Tuan. Saha ngaran? Abdul Qadir. Ditinjak ku Kangjeng Nabi, plek Kangjeng Nabi naik.
cek Kangjeng Nabi qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala raqabati kulli wa waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir cucu kaula, dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali. Iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana, lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur. Unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngeuntepan. Lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa matasa aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasan. Teu daekeun laleur ka Kangjeng Nabi mah. Ka Habib Rozak mah beuh pohara incu tinggal incu digembrong terus kitu kene ka Tuan Syekh teu daekeun laleur teh nu mantak muridna naros ya Syekhi aya naon kok aneh Tuan mah teu pernah bae kaentepan ku laleur aya naon cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia incu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laleur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakeun kunaon Tuan sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral adalah laleur nya nama euteup di mana bae. Aya makanan amis laleur euteup, aya makanan pahit laleur euteup, aya makanan basi laleur euteup, aya makanan nu teu ngeunah cak urang laleur euteup, di tai kebo laleur euteup, di tai sarwiti euteup ae laleur. Teu kira-kira laleur mah di bangke ge laleur euteup bae. Nu mancak cek teh Syekh, manusia bakal digambarkeun kos laleur. Di mana selalu nimbrung di mana bae. Kiai di partai aya, kiai di pemerintah aya, kiai di zikir nasional aya, kiai laleur. Hese neangan kiai nu lain laleur ku ari. Zaki ge bingungeun, cak Zaki di kabupaten kiai laleur kabeh. Atuh meureun janyanana piteuk. Nah hiji laleur jeung piteuk. Keheula tenang iya lain cak kula cak Tuan Syekh mun marah ka kula marahan sia Tuan Syekh aing nerjemahkeun bahasa Tuan Syekh di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laleur kabeh sebab pamarentahna piteuk kabeh Habibna anak piteuk. Wah, cenah kiai ora sok sombong ja kiai osok aya di imah camat aya di imah bupati aya bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat yang marhaba eta cenah mun laleur tah lain aing mah keur nepakan laleur. Tah kade bahasa Tuhan Syekh anu luar biasa indah didengekeun anak nikmat karasana nyelesap ka jero hate jang tobat mah kumaha Gusti Allah ya karim hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa nu mantak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur katempo alam akhirat dek di mana baik orang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke alam lu itu jadi karyawan gitu kene lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi moal aya ieu mah kakarak 10 sedangkan janji 50 40 deui Haji Mamin bingung hitungan
sebabnya nage bakal kena. Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, annasu niyam. Kumaha atuh sangkan urang teh sadar, nu hese geja sadar. Kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik, lolobana mah teu sadar. Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar. Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar. Abu Thalib kitu kene teu sadar. Justru sulitnya adalah sadar. Ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maut, sadar bermanfaat zikir memeh kiamat. Oh kiai atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan. Kamari di Senayan zikir nasional ya kipudoli ge diongkosan pan ka ditu kori-kori sarua bae. Oh loba tambah zikir nu kitu mah kiai. Di imah kandidat zikir, aya nu endek calon lurah zikir, calon bupati zikir, istighosah, istighosah, zikir. Tapi kumaha ieu zikir? Nu mantak cek Imam Ghazali, la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun. La ilaha illallah kalimah tauhid. Tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga. Walahu kasroni, ngabogaan dua cangkang. Cangkang kahiji, cangkang kadua kakarak datang ke lubna. Iyalah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir. Diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu. Terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurnya masing-masing. Sidina Hudzaifah jalur masing-masing. Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaitung torikoh teh. Di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian, aya sekian, aya sekian. Hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha kiai? Antakula bilisanika la ilaha illallah. Ta salat maca la ilaha illallah. Di Pemda maca la ilaha illallah. Di kantor maca la ilaha illallah. Di Senayan maca la ilaha illallah. Bung Raden Omama malah make gitar. La ilaha illallah na make gitar. Salah kiai, wallahu alam. Salah jeung henteu urang tingali definisina antakula bilisadika la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca, la ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Keheula besi leutik teuing bebereana teh kauji. Kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering kiai maca la ilaha illallah, masyaallah, alhamdulillah. Lamun dinu sugih panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11. La ilaha illallah cangkang. Masyaallah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya. Yang penting sholawatnya aja bego. Masya Allah. Nah la ilaha illallah teh lisan. La ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat. La ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu. Lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia. La ilaha illallah na hayang berkat. La ilaha illallah nah hayang pangkat, la ilaha illallah nah hayang jabatan. Nah iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahroh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok.
ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan goblok zina maca la ilaha illallah ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh tapi mabok la ilaha illallah udah dibaca salat ora memang kono di korang iya anak setan dari keronjok ke merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya ulah wau jeung bupati teh akrab dewantek teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu tapi di akhirat kula lulus jangan henteu tenang engke di dunia nyana nulungan kula di akhirat kula nulungan nyana kan ka surga kabehan mantap iya bongkar gerage coba bongkar gerage ke mana nu sebut cangkang nu disebut cangkang teh mafil khalqi watak kebiasaan aya di makhluk iya eta adalah qasrun mafil khalqi qasrun kebiasaan aya di manusia di makhluk eta adalah cangkang piceun eta gerage bakal ngeunaheun matana coba kuari kunci celina coba kuari kunci sungut kunci da Sidina Abu Bakar mata tadi kunci celina dikunci sungut dikunci kangjeng anu nyaritana moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna cik coba di mana eta urang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina di apotik mana nu aya kunci cu kunci celi atau kunci mata kos kumaha bentukna oh lain berupa pisi kunci eta mah adalah mujahadah nu tadi nafsu nu ditendenkeun ka diri urang roh kahalangan ku nafsu iyalah kudu dimujahadahan cik atuh perang ngaranna mantek Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakiceup saminggu selesai sabulan selesai mungkin setahun 2 tahun 3 tahun selesai kurang kumaha dahsyatna perang Badar tapi sakedeung Uhud sakedeung kamari ieu Irak Iran sakedeung lah kamari ieu multinasional sakedeung lah perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot cik piceunan atuh piceun kuari kebiasaan nu aya di makhluk kangeunahan dedeleuan kanikmatan dedengean kanikmatan aambean lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang main jahe moal naik-naik nah pice capek kiai oh nu teh capek perang waduh cenah ieu mah teu kuat jasa kuatkeun geuning kiai barisa geuning wali barisa mulai kudu kumaha atuh kiai kudu boga guru teu boga guru mah moal bisa macaan urang dina buku nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah edan sia ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak ge setengah edan ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor moal anggeus datang ka asar wiridna tas ieu mah asal bae ku almarhum abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae emang kunaon gitu wow lamun dibaca kabeh pinsan kabeh hese neangan nyieun kuburan aing insan kabeh yuk sebab aya wajdu bakalna wajdu teh penemuan hati istilah ahli sufi wajdu ketika orang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaranna kok asa indah kok asa ngeunah kok air zikir urang mah di imah teu ngeunah di kuncian ku urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun eueuh teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu
geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui. Alhamdulillah pabajikan ngongkong ieu nu mantep mah. Ieu waju ka karak ieu mah. Leuwih ti waju tah mah anakan ka dituna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal. Urang mah handapeun bujal teh eta bae pan. Tarik dua jari taekeun ka dieu, buang ka dieu, luhureun susu katuhu dua jari, banting ka dieu. Handapeun susu kenca dua jari. Illallah. Gideugna aya maknaan, napasna aya maknaan. Tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit. Geuningeunah. Ketika mata orang di perangan, celi di perangan, irung di perangan, sungut di perangan, dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah, nikmat. Mukalah pintu akhirat, kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak karena dunia. Ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan, wahai dunia ditolak waing sia tolak hiji. Cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia. Loba nu raruju deui ku hari pugu kiai. Oh hiji bae heulanan. Nikmat zikir teh masyaallah karim. Ketika dilanjutkeun ku guruna, lantaran geus wayah lanjutna, nikmat kanikmatan teh datang deui, akhirat datang ku hari. Ya karim. Ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat. Tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali. Ya dunia tolak tuki salasan. Lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk, Allah cahayana bersinar ke jero hati. Nurul haq, nurul ilah, nur ilahi. Oh, cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah. Akhirat suwe ku aing dicabut. Ndek ditolak ku aing si akhirat, teu hayang aing ka si akhirat. Ndek ka mana atuh cak akhirat? Kanu nyieun sia aing mah. Kos kitulah zikir teh. Nu mantap kudu aya nu nungtun. Mantap baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur. Mursyid. Aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teh baheula, masantren teh naon? Ya, masantren. Duaan kabeh masantren. Oh masalah. Iya aya deui nu datang, sia masantren teh? Henteu. Ulah sia mah ka ditu. Nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar. Kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah Allah Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang. 1 jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia, aja mawa HP pan sia mah. Hararese jasa. HP-na pada tiba bogohan melulu. Beb, cepet beb. Berapa tuh jumlahnya? Lamun 1 tahun napas sabaraha? Geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia? Encan pernah urang. Niamun. Seorang diurukan ku Buyut Mansur. Allah kajrahu keluar Allah keluar. Seorang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah. Cakur ya. Datang ka imah dongeng. Aisyah tadi ijazah zikir, ijazah dibere naon? Allah 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 sesuai jeung napas. Aisyah aing mah ja ulah. Aja kumaha? Aing ge bingung wirid ta ulah ieu. Bingung aing ge. Salah meureun ta Buyut Mansur. Kunaon mere ulah.
puyeng yang manya wirid ulah aing mendeg jeung Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan urang ka ditu deui kunaon dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah ayo atuh ka ditu deui Waalaikumsalam oh sia cek Buit Mansur mohon abdi endek ijazah wirid teh oh ayo ka dieu asup ka kamar sia mah naeknya Allah pas si keluar si asup kade si naiknya tuturkeun ulah kieu deui bah zikir ulah puyeng aing aduh ieu aing digancakeun ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama bener ka ditu deui salah ya guru ya mere wirid ulah di Sukabumi mah uka di Brojak tong uka mah datang deh Waalaikumsalam sia datang ka dieu ka 3 kali dek danyakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia diwirid tolol sia henteu goblok kumaha atuh aing wah aing memang carekanan guru meureunana gade diuk nah menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae aing nanya ka sia ieu luhuran Allah ta luhuran ulah teu bisa jawab abdi tanyakeun coba ka Kiai nu sejen tanyakeun ka Kiai nu sejen atuh luhuran Allah ulah masalah laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah masalah Kiai kudu guguru deui ka aing moal beres sa Kiai zikir rupang hebat-hebat mah ulah eta nu hebat diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali moal kebel seminggu jadi wali bisa hiber hujanana ente yang ke Bali hiber ka ditu ngan ti Balina ka dia mungsrut sia manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureun wah ye cek Buyut Mansur ulah teh hartina 3 hiji mun urang teu boga ulah menta nomor kedua di mana dibere ulah nampik nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen bisa sia kos kitu sakali deui lamun sia teu boga ulah menta batal sia mun dibere ku batur ulah nampik tarima sebab anugerah ti Gusti Allah lamun geus aya ulah disimpen bikeunan ka batur bisa sia kitu pohar hese eta mah tuh moal aya hiji-hiji acan asan wae di dieu eta nah luhuran ulah nu mantak zikir teh ya lisan Allah maknana ulah lain diwirid makna eta mah laksanakeun teu boga cadu kudu menta ulah menta kiai nu nyieun proposal Zaki Puyengeun bupati urang cek Zaki Puyeng katanya ini proposal kiai kasih jasa neangan Cilongok wah cekna teu kudu make proposal bere mah bere baes masalah iya cadu kudu menta ulah menta nomor kedua dibere ulah nampik tarima nomor katilu aya ulah disimpen bikeunan coba pangneangankeun saurang we kuat mun aya dipake jimat ku aing teh jelema
Diminyak misikan ku aing, dibungkus pakai kain putih, dibeberkeun ka dia, aing bisa hiber bisa. Tah, sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna. Zikirna geus Allah Allah Allah, naik ka dituna hu. Pantak kula ingat di Baghdad harita sejarah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atau lebaran, raja ngundang penggede ngundang kiai intelek, kiai anu dianggap mendukung pemerintah, jeung kiai salaf diundang istimewa taraja. Ketika lebaran diundang kabeh, weh kursi nage geus aya merekan model kos kita. Kula ge murigak bulu tadi aing merekna mana ieu? Sial aya merekan. Aya kabeh, us raja mun kuari mah meureun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon gitu MPR, DPR pusat ya, di bawahna bupati-bupati araya kabeh. Camat doang eueuh. Eueuh camat mah handap teh mah. Kabeh aya. Kiai ge sarua bangsa kiai intelek modern termasuk kiai salaf. Wah, disuguhan ku raja luar biasa. Aya hiji kiai make samping Rudin, make baju Rudin, kaos kopiahna beureum. Tuh, mawa anjing hideung datang kadinya, anjing teh disimpen di kursi, ainyana diuk di handap. Anjing di kursi. Kabeh neulekeun isi kiai bego-bego teuing. Kok jadi kiai? Atuh kunaon diondang ieu ku raja. Wah, rusak pemandangan. Situasi jeung kondisi kabur cek ieu. Wah, teu beres. Begitu cak tuan raja, jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Wah beh, nginum roti di dahar. Kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing. Kabeh bingung, haju anjingnya sasada pok teu beres. Kabeh silih kicepan, punggawa kabeh silih kicepan ku harima menteri. Kulantaran geus teu kuat, menteri dalam negeri ngegerokeun MPR ka dieu. Amankeun eta. Amankeun. Dik dikaluarkeun atau anjingna kaluarkeun atau kumaha? Atau ulah sasada ta anjing. Heh. Akhirnya pidato ketua MPR, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haflah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai ge nu moderna usir tama kos kitu. Salap ge bangsa sasalapan mah usir. Tinggal hiji kiai. Ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkeun kumaha kahayang nyana. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun, nyana geus henteu dituduh-tuduh. Henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana, nafsuna anu ditalian ku nyana, nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Ialah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi kene aya sabara anjing kene. Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kene anjing hideungan. Lain kudu diusir, guguru atuh nemah.
lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun nya nama geus hayangeun diuk di handap malah anjingna nu didiukeun di kursi pan bapa mah teu kabagian kursi hiji bae ge wah di exit sia ku aing panitia goblok beredan teu kabagian kursi aing pan aing teh pejabat pan aing teh kiai nu mulya kok teh di bagianan kursi nafsu teh kos kitu tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna lain kudu diusir urang kudu guguru lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu salamet ujianana kula aja sedih atuh lamun Anas kudu ngadekem pan teu kiai bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai tuh nya unggut-unggutan asana Kipu Doli meureun wah teu beres nah akibat anjingna tadi keluarkan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah menghilangkan nafsu setan jeung dunia makhluk ketika geus bersih di hati dititah deui ku Gusti Allah ulah cicing di leuweung ulah cicing di imah ndek saha nu mituturan jelema kena nyahoeun rukun wudu kena nyahoeun rukun salat mun pejabat kena nyahoeun bener jujur jeung adil mun petani kudu nyahoeun atuh deuk kumaha balander aja kiai nage anjing hideungna masih di dieu keneh dibabawa lain puluh ratus anjing encan dikaluarkeun mah datang ka modar niamu molor ketika orang maut digambarkan kelakuan orang waktu keur di dunia mata Ki Husein begitu main ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid betul ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi stop aya naon mama Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang disilsilahan wudu deui sia najis jageus bersih jasa baliknya ka imah mandi geus mandi heula wudu rapih geus rapih maka baju nu bersih ganti dengan mantap melangkahkan kaki percaya dirinya itu datang ke lawang masjid cek guruna Syekh Junaid stop masjid mah tempat ka Allah suci masjid mah ulah didatangan model sian najis aing najis di mana ya Allah mama abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu wudu ceknya sial meureun baju ye apa nang pamere bupati gitu ye sial ye eueuh masalah maksudnya atuh lamun bupati na korupsi aya pajaki mah tuh henteu mantap ih sok salah bae tuh lamun bupati Agus Junarang ngerendem iya masalah tuh iya mah aman kaditu mudah-mudahan aman selanjutnya tuh amin deleukeun lamun nyana korupsi ya urang nu ngadili janang urang milih pan bener tuh kula hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula maksudnya dek naon dibenta korupsi barengan pajaki jeung kula mun 1 miliar sing 500 teu beres balikan deh ke dongengnya begitu nyana sekali bersih aing mandi wudu bersih beres pakaian buah nang meuli sorangan langsung ke masjid itu jauh keneh najis ya geus beak cak jalan geus beak abdi ieu wajan kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana baju sia bersih wudu sia rapih sesuai jeung pikih hate sia najis kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ka masjid masjid mah tempat ka Allah ulah sok dibawa hate tah hate najis ya mawa ka masjid hate aya duniaan hate aya hubul jah hate aya hubur riasah najis masjid mah paranti ka Allah simpen di luar dunia simpen di luar jabatan simpen di luar masjid tahta kerajaan ka jero masjid mawa Allah karak mantep
ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu najis atuh najis lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid kosong panitiaan acan paling ge Habib Rojak datang ka dinya ngejengker jana ya Karim urang menyaritakeun laler urang laler nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang cerita najis awak urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita supi komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakib nangis luar biasa kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur Masya Allah luar biasa urang teh boga jimat ngamanta kukula harita Patriana rada didukung kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tang makam nu sajan-sajan mah sabodoh lah teh mah makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih jeung sajeng nang ngabangun makam babari pan ieu zarah urang teu puguh situs anu luar biasa nantak doakeun Pak Zaki supaya jadi gubernur benar supaya bisa ngabangun Banten benar memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur nah lamun WH hambungan atuh kula aduh Masya Allah iya zarah urang teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang wah ieu jawara teh lain ya Haji Kasan geus paeh Hasan tapi ieu potonganna akur ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula mengisi tentang silsilah kemudian ala kadar nyebit thariqah ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun thariqah mending tanya heula lantaran kadituna bakal cilaka kakara kupasan nomor kahiji kosru kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparut dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui kumaha anehna mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadam mantek wali mah model mun baju pang bagusna mun mobil pang bagusna naik Lexus terus wali aduh bebim-bim geus kletik mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce ngan aing dihijikeun jeung Wawan meureun brabet ya jadi aneh engke bakalna geus eueuh dunia nuturkeun ngan geus balik teu hayang ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir kemudian Yordan Palestina Mekah Madinah doakeun ku kabehannya mudah-mudahan kula salamet nu di dieu salamet kabehan urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae encan nyaritakeun tentang karomah na nyaritakeun karomah buyut Bansur nu sok didongengkeun ku kolot urang ku guru urang pohara jasa aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan batang ka buyut Mansur dibere wiridanana pan mantep geus kieu bae wiridanana nya wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho wiridkeun eta ku sia tengah peuting ge pamalingan moal daekeun beneran diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu bo atuh aing dikanyahokeun burungkunya sia nyaho aing leuwih nyaho ya Allah ya Rabbi isuk-isuk nang hampura henaon kula hampura aduh geus dikanyahokeun kula teu dek maling ya Allah wiridan manjur amat ieu sakeun coba minta ke Habib Rozak lain kos kitu punya nama ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta wiridan bari nya teu sugi-sugi ya goniu ya goniu tapi buyut Bansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh anu sok urang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat
melak bonteng asal dek di ala geus kapihelan ku pamalingan, asal isuk dek di ala geus kapihelan ku pamalingan. Aduh sakjana aing nu melak batur nu ngasaan, kadanan ngajual atuh ngasaan sakjana aing bebeja we ka guru aing Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiyah, keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng aja bonteng dari pihelaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya benang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tak isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dia wali manjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakiana aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disiat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng cerita teu kudu ka Bagdad dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh maknya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak silahkan tama datang di mana geus gede hutang datang frustasi ngaranna teh mah kula neuk norekat bae emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cekeun emang kunaon hutang sabelit hulu sia balik neuk norekat frustasi mah gitulah para jamaahnya hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana kurang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya kalersan hampura aya nu membisiki kadu ka kaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun kadua Kiai Gomrowi Panggang nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah acara keur peuting ge setengah acaranya pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang ge sarua mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama, para habaib jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi, para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae pihatur disim kuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.